Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para yance-yanceku dimanapun berada, yang lagi duduk ngababance, yang lagi duduk ngabaheuhai sambil menikmati secangkir kopi dan sepiring gorengan. Ketemu lagi bersama saya Yance Yuke. Pada kesempatan kali ini Yance sedang berada di Masjid Al-Ikhlas, yaitu dalam acara pengajian mingguan yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis. Dan alhamdulillah setiap minggunya selalu saja bertambah para jamaahnya ya, cukup lumayan banyak alhamdulillah. Dan kami semuanya berharap semoga pengajian rutin setiap minggu ini terus berjalan lancar sampai kapanpun ya, jangan sampai terputus. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua warga masyarakat Cigoletrak yang sudah berpartisipasi, yang sudah berdedikasi atas kelancarannya pengajian mingguan ini ya. Terima kasih banyak untuk semua warga-warga yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan konsumsi kepada para jamaah. Semoga semua kebaikan warga masyarakat Cigoletrak ini mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Karena dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, baik itu acara kumpul-kumpul keluarga, acara pengajian, acara sakral, acara spesial tanpa ada makanan dan minuman, semuanya akan terasa hampa. Jadi kita semuanya bisa menyimpulkan bahwa yang namanya makanan dan minuman tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan makanan dan minuman, semua orang jadi semangat dan tidak panik. Bisa kita bayangkan apabila dalam kehidupan tidak ada makanan dan minuman, oh sudah tentu orang-orang akan merasa lemah, akan merasa loyo dan tak bertenaga ya. Kehidupan pun akan terasa kurang bergairah dan kurang hot. Maka dari itu, makanan adalah yang terdepan. Sok sanajan sanajan Imam Ghazali tetap saja itu Bukhari. Imam Bukhari sadayana Bukhari aya Bukhari teh nya eta ngamadhab sadayana pendapatna ka Imam Syafi'i. Ka madhab anu opah. Itu Bukhari disebutkeun teh. Mata ieu teh Ahmad As-Syafi'i anu bangsa ngamadhabkeun ka Imam Syafi'i. As-Sahiri anu dimaksud Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani tegasna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nyata Ibnu Hajar Al-Asqalani gaduh murid. Nyata Syekh Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Ansori gaduh murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ayeuna karanganna teh nyata Fathul Mu'in disarahan Ibnu Atha jadi ya anak babarengan jeung Syekh Nawawi. Ieu teh masih sebenarnya kita teh masih kene 10 masih kene jeung ieu teh jeung Ibnu Hajar Al-Haytami. Bang di Arab kantos rogan, kantos ngiring ngarogan ka Syekh Nawawi. Sumal Misri, bangsa Mesir. Rosapina, Murok Ubudiyah disarahan karangan Imam Ghazali sarahan ku Syekh Nawawi Banten. Sapina sarahan ku Syekh Nawawi Banten suhur. Semodel tafsir, suhur karangan Imam Ghazali papari apa sakali kitu nya. Sekian memang saya ada di mungkin orang di Jawa gitu dari Syekh Nawawi. Lalu dihormati di Arab. Jadi seorang ulama pintar di Jawa. Nah, jadi balik aja kedudukan mustahil. Alhamdulillah, alisa kabeh puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Anu mana Allah teh anu seueur ngabukakeun. Yang ngawaran poe kolot-kolot. Allah teh anu seueur ngabukakeun ya. Ngabukakeun itu da Allah ngabukakeun. Seueur lawangna. Ayeuna hese ti dieu duit teh hese kuli-kuli bangunan aya ti mah kuli macul aya nu ngajak kuli macul aya atuh anu ngajak keluar deu loba lawangna teh jalan di Gusti teh nya Gusti. Jadi ulah tutup kulawang eta anu teh ulah sieun nutup kulawang eta da loba kene 1000 lawang. Iya di lawang saja. Jadi ulah bingung kulawang hiji. Ulah bingung kulau nutup lawang hiji. Padahal mah aya keneh ayeuna 10 lawang anu ngaruka. Karena urang mah bingung teh tuh. Mun eta teh etna we keukeuh kitu nya. Anu mereka ada permasalahan teh hanya asa deui hanya ku eta-etana gitu.
mereka bingung padahal Gusti ayeuna al-fatah syukur ngabuka keunangan al-jawadu Gusti teh anu mana anu loman anu bageur anu nyahan anu almu inu kursiun nulunganana gitu ya nulungan ka mana ala tapakuhi kana ngarti kana agama ngarti gitu ya kana maparinan ngarti dina agama kamasaha tuh man ka jalma anu geus milih apa ka itu sih